Waduh. Alah. Siap mangaruksak deh. Nah, Kemana mana? kulit atuh. Kok ciga lap garing wae. Pada gerak. Lain dek nanya Mang Com. Nanya naon? Pud ai mana keur leutik disusuan teh? Disusuan ada? Maksudnya disusuan ku indung teh. Henteu nyeta kan indung urangna ususuan aing keur leutik teh. Susuan. Susuan kumaha meureun eueuh cai susuan maksud mana mah nya? Tah eta heuh, keur susuan cai susu nanya. Ai mana ayeuna bisa gede kieu teh disusuan ku cai susu naon atuh? Nya susu sapi tuh. Biar ada sehat saeutik. Pantesan. Gila. Tapi mana resep daging sapi teh? Nya resep atuh, da daging. Sok dituan. Nya osok atuh. Aduh, siap teh. Lontong, Bapak. Nya naha? Siap teh doraka. Jeung doraka, di mana hadisna doraka? Aduh, ai mana nyusuk susu naon? Susu sapi. Berarti mana nyusuk cai sapi teh? Sapi teh indung maneh. Maneh lamun ngadar daging sapi, sarua jeung ngadar indung maneh. Berarti aing teh anak sapi. Heeh. Mata ulah deui ngadar daging sapi sia komo daging atang mah. Matak di ayeuna maneh omat ulah nepi ka deui ngadahar daging sapi. Doraka ngabejaan. Komo sia daging atang mah. Ampun mah bingis doraka.